urang ayeuna nyin masjid dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburan anak tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek cenah. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge. Haju lempang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu aja pedi bapan nyana mah lain meulikeun nang kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas janana mah di kuburan atuh cek ngaji pedi malaikat ilauli panas nah maling kipas ya panas bentar sih ada ngaji ke masjid gede bebejana mah ke masyarakat udah diganti datang ke akuarium tak datang ke saiki orang diganti ke mengkonon sirama nah ayah Ustadz maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jas zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jas tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol siap pondok ngaran doang kampung pondok salilana bodoh heran aing mah tuh ya urang lamun ningali gedung wow universitas wallahu alam surga mentereng hebat gedung-gedung menjulang orang ke Jakarta ya sing datangkeun ka surga teu ketika orang leuleuh kantor DPR isi ka surga teu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis talim leuleuh pondok hina ka deleuna justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur
ulah geus balik ka lembur asli ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun hees bae di kobongna surga. Tuh, saya waduh segala naon. Ye. Cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha tuh. Ujang ka neraka. Teman-teman santri mah sanajan amalna jore pan dikanarakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu mah segede peureup ieu naon dia ye kula utawi nang jurumiyah di utawian nah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya kan ya dijagaan ku utawi iku bae bebeja ka Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka surgakeun habek tuh ye batak santri bawa hujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna dislabun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Lamun geus gaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sekali daharna gembul sekali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pemajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tuh benar pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabantu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah
janji Allah teh sorga, teu percaya ka sorga atuh geus murtad, teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka, teu percaya aing mah aya neraka murtad. Ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat, ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong. Ya can orang terjadi teh kiamat, bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan sayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad. Masyaallah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja, dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk, bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede. Wow, seret Imam Hambal diseret di penjara disiksa, titah nyebutkeun Quran hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i, pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i, waduh hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apa ka qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa, lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet, mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet, tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ye, mah makhluk. Jangan bari nunjuk kieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuan. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Aya kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i? Ai tadi pan kula manunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ye. Tah makhluk anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetep bae kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang wae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran baik. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat dikieu-kieu. Zabur
Injil. Nah iya nu opat eta makhluk ceknya mata. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri teh bener. Tuh tinggal raja bae. Wah iya bagus sakana. Berarti teu kan selamat Imam Syafi'i mah. Mata emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan kula mah hayang nonton nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kangjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge di surga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Biasa. Kurang dengan dengekeun eta guyonan tiga sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mata ngaji jagna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi gak aya guyon kan ulah disejak-sejak namun disejak-sejak cilaka atau geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta kaekeun ka anak onta menang sih eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak gede jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jaleun anak sapi ge nya atuh eta ngaranna ngalalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaanna cak Kangjeng Nabi Aisyah ayo urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh kurang we langketek atuh we di kitu-kitu atuh nah di luar teh jangan nonton kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sekali Kangjeng Nabi nu menang sekali deui Siti Aisyah ngaranna kan lalagaan menyebalap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang jeung Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh kalau bantu menang ulah kitu cekeun teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagan teu tegang kan hirup Masya Allah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah
biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel cekna teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kan rot blok angkara-angkara peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ya kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seuri pan horeng seunu teh seunu ieu seunu hate seunu kolbu ngagebur geus lamun seunu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa iya karena pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kan kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan kos kitu masyaallah pembawaan masing-masing nukos gitu mangan mundi jin haram mundi jin haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu punya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja jangan makhluk deh bener selamat banges tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat babakhluk kan make otak Masya Allah geus kiai ge datang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hese matak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupeun heula heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih halip besi kurang halip di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae negara urang awistakhaffa bi sunnatin tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul nyenteng-nyenteng karena sunnah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kanjeng Nabi di mana barang dahar
nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu ieu tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nama ramo nu digunakeun teh. Nah kemudian mantas digunakan di lamotan. Nah iyalah sunnah Rasul cek orang teh sebab Kangjeng Rasul lagi itu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu lain adab ceknya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun nya dahar sangu nggak moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunnah Nabi ulah sok make dihela-hela teman tuh ada harapan korma ini urang mah sangu teman lain adab teman lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teman geus lain adab teman teu percaya urang mah eta kos kitu adab teman situasi bae murtad lain saya tidak ngomong gitu sing haduh lah gogoyon endek 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad mah kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geunah kurang lamun parena ulah tongsan tuh itu bahaya tuh tongsan beuh budak mari mah teh nyoka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sanggo ge diemple-emple tilu tuh nu mantap ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam nya nah urang aing de tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia blon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geuna bae endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah wah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awasi ade ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng iyalah ngabohongkeun ka Rasul ngabohongkeun ka Nabi nyarekanan Nabi ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun ka ngaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala thubutnya atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah Nabi teu nganggap ka sunah Nabi ngalecehkeun ka sunah Nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareun puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareun Islam sholawat sinareun salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina
oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Aribis al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Di sedak-sedak koreng ti Subang. Waduh mengkonon ya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya jangan singkuring tadi ngaos urang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya digigireun ka tuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura, istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau-mauan, ada yang dilihat. Mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji ya. Ada saya di sini, murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabai meureun nya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 udah 17 teu boga rarasaan meureun nya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari urang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah, sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun. 40 jeung 13 sabaraha Haji? Cepet ieu ngadek hujan. 53 jeung 10. Bener teh sih si budak ieu. Aing mah asal tepatnya percaya hitungan. Jangan mah ngitungna sok salah. Kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf, Ibrahim.
wah itu beres ya mah barang kedua kali Ayub wah mah aku dibawa ke grogol. Masya Allah Masya Allah tah jadi 63 tahun wafat Kanjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun seberapa cepet atuh kamari kan sekarang sabar poe culat cilik kene bae wafat Kanjeng Nabi umur 63 tahun hijriahna tahun seberapa Masya Allah isi udah ngaji naon atuh ya Allah kamari atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaran tahun aduh parah jasa parah itu hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 tah seperti eta. Nah lamun tahun hijriah na tahun 11 wafat Kanjeng Nabi Masehi na tahun seberapa bener teu rada bener ada setinggi kerlempengnya na ieu Masya Allah karim tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400 persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja Masya Allah maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain ngaranna saha Imam memboga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah bubarlah pondok bubar beletnya sebelet meureun usia oge meureun nya meureun usia ieu makin kolot makin ka dieu geus puguh di jerona mah alah geus diusiran bae ku pamajikanna ge jabatur mah batur muki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis tapi ieu mah tawadu geus lanapa manfaat pamajikanna geus bosen deui jajamu berbagai jajamu temempan obat berbagai obat temempan mangade beaks aya nu mere resep jangan nu mere resep pakai mangande nya nareangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah eleh bobule mah oh deui pamajikan aju mau belati ieu mending dipotong we inget-inget ka dongeng eta teh nu sok dicarekan bae salah dicarekan bae ku pamajikanna asal datang diparekan asal datang dicarekan lah jagana aing geus kieu bah hirup ka kebon kirai kaberan aya kuya potong hulu kuya teu di luhureun meja tutupan ku turub saji diantep ke nyana keluar pamajikanna nempok naon ieu
barang didelep innalillahi. Iya kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah mah marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing. Tapi apa majikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurikeun teu dipandang geula paingan nyahoan bae cek nya aya mataan orenganan jaya irungan segala aya letahan paingan cek nya ieu Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata ieu tolol nyawa tolol. Aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nyana ngagedepret kak kuda atuh kula sanajan marah bae eta mah watek kak ulah aju hantem-hanteman lah salakina teh bongan boga duit marahan bae teh can ge nyandung geus bebeakan marah geus ka ulah sok kikituanan kak eta aduh kahayang kula marah ge hook ka eta eta kunaon dipotong lah bongan lah anjir kan tuh ieu cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres. Ayo cenah turun ka kamar hayu sugan aya tunggulna hayu langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene. Katipu nyana barang udang teh teu mah lain wae huluku ya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah terus ulah bebeja nya ulah bebeja huluku ya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu buka akal. Guys balikan deui nah ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi. Ingat ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir kajepen di Mesir pohar asa panghebatna bae meureun nya pan urang Mesir mah sebenarnya garagah garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang. Aduh Gusti Allah. Nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah ceramah di Madinah nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja urang rebut kembali eta umat Islam Madinah umat Islam Mekah tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah. Wah Yaman nyieun Turki nyieun Mesirna sorangan nyieun Irak Iran wabeh nyararieun naon kitu ngaranna siiran-siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji eta teh anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawat iya salam alaika ada sorana resep asal ngadenge galedeng salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mangan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rusdi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain Haji Masuri masyaallah lamun dideleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur mah janteluk kayak boga bobogohan teluk beak mobil hiji ieu mah bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak dan nabrak mah teluk dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ke mana sen ye tabrak deui bae emang dipake ku sang budak ngaranna ge lah cek jana teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna ketilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali leumpang suku cak Haji Wati ka mana mobil lah jual cek jana teh sejarah luar biasa eta Masya Allah ada bajingan dia sentuh panon poe nyorot ketingali lu kasep ketingali lu goreng ketingali gelis ketingali beke ketingali gendut ketingali kuabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa ketingali jarum potong ge ketingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok Masya Allah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kaset alah si hasud mah Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi banyak ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyen panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya ieu kasorot di dieu coba di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu ya Allah cek kula rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon si budak rame-rame barang di dieu gorenganan iya lembur kuring pohara berkatna parahu aya kula mah geus mah kepakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok jalanna mun aya jalan mandek ieu naon kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tidak bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho Masya Allah karim kita teu wau ka Allah jadi wau basyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga dipindahkan ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa ya Allah ya Rabb tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi mun ku kula dicaritakeun
wasilah di Amerika loba lu asup Islam wari muludan besar-besaran ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi ieu Karim pohara jasa lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa loba maulidanana ribuan manusia lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara juta manusia nu kamari lempang nu tadi aya di Jakarta ya Allah ya Rabbi lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa capek tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter tina bengko kana lempang nu paling indah tina neraka ka sorga urang di dieu diuk hayang pindah urang teh embung cicing di neraka dipindahkeun ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser teh urang Cilongok teh jadi ka sorga urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana urang Cilongok pindah ke sorga ulah kan aku ieu urang mana ulah dek amanat ke yang satu jangan dulu pakai ada syarat-syarat Cilongok mah tanpa syarat arah suka sorga emang loba kolot urang gitu sorga tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi ialah anta syamsun beh anta badrun anta nurun fauqa nurin mun dijelaskeun ku urang eta pohara anta iksiru wa goli aduh setengah satu cuaca geus teu bagus kebari lanjutna iksir ya carita iksir engke bae urang malam ieu malam mana ya Senin terus Selasa ngaji malam Rebo malam Kamis di mana nah kayak orang cerita iksir di Asem sebab ieu geus teu mendukung hujan terus geus peting kayak orang nyaritakeun iksir tekor kula beusi pohong kayaknya tanggung gua atuh geus setengah satu waduh sok jasa meureunanan juri Cisoka datang meureunya anta iksiru wa ghali Masya Allah aya hiji kayu ngaranna kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir nu mantap Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu anta iksiru wa ghali kayu iksir masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan deh Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling kayu kaoka tiruan mantap alhamdulillah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina sok ngagendam kadang-kadang nyana ngarupa orai pamajikan kagetin isi orai di dieu barang dilenget-lenget ih jadi masalah ki mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulit dah iksir ya Allah ya Rabb keistimewaan kayu iksir lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naonnya untung baik lamun urang nyekel kayu iksir urang jadi pejabat kajen teuing sakolana SD hayang jadi presiden jadi iksir lamun urang banget jorek pas aja pendek lagi banget perang nah kuari hayang kawin beak geus teh geulis geus teh beak teh geulis geus teh kan lamun urang nyebut kieu mah itu geulis da we geulis biasa-biasa bae itu tuh ha itu mah geulis rada luhur tuh itu tuh tiung koneng tuh beuh itu mah geulis da luhur teh itu tuh nu tiung beureum oh eta mah beak geus mah geulis lamun aya awewe geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu panggalana berontak kula maksudna teu satuju masa beungeut jeung geulis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae kulum lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego payah jasa ya otaknya SDM ya Allah
Haji walaupun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis dulu Mang Haji teh kabita bae kadelna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadelna kasep bae Mang Haji hah emang nyaho ka Ratmi emang nyaho atuh sabeca sorangan pan nya mah kasep bae kadelna Mang Haji misalnya ke Uzbekistan kemarin kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain yang Uzbek nya keur carita teh di Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan cek Bukhara jelema tukang sapu na bae tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa nah iya carita iksir ya iksir Mang Haji menyekelan ka iksir hajo ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeulina kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah kasep tapi ku batur di pajar jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasepnya tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jariji cek yang tah aya jariji asa nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat